sorangan we ya hidup rumah tangga itu salaki kena molor we kayu jeung molor astagfirullah hal adim kawin aing teh kurek numpakan hungkul kitu durungnya bukan salaki usahakeun ku aing awasna lain usaha kaditu saka bina-bina teuing geus salaki teh awas teh kondisi teh kudang ya Allah Robiah Karim yuk suluh beak astagfirullah eta kana hees we jeung molor eta salaki euy nyaan kumaha ieu nyangung di ruseuneu mana beas can aya astagfirullah nasib basi aing kawin teh kieu teuing balaksana euy wah ya Robiah Karim astagfirullah hal adim ye budang ya Allah Robi kebluk-kebluk teuing nyaan hayo we nu digede-geuna teh ngaranginan we da hadir nyaan nu dihudangkeun teh si otot we tuh ding balad baru rungna teh tuh kuning ngajakan ulin da eta teh pasti nagenan leuheung mun ngajakan usaha tanu garoblog teh ngajakan pengedulan hungkul awas ku aing pokona mah rasakeun aing euy ini jalan sok bener sok ngerekan ka aing palempeng ku aing ngajakan salaki aing ku ngatutna hayu ngajakan ulin-ulinan we hungkul ada si Ujay mah hees eta teh aya aing hudang sia tah mah geura ih kudu dijakan ngeusup tuh udah hees ya kau juga aing asup sia kau jangan makai itu jangan makai itu ayo lamok boleh tuh mana mana kitu teh jumput eta teh nyaho jiga aya aing sieun da di gomrang mah ku aing astagfirullahaladzim si burung nu enanyan eueuh geus init meuni sakicot ge abung eta rasakeun ku aing diketrokeun ka nu dua kanyut eta burung beureun ngan rasakeun ku aing ka nu barurung ngajakan teh matut awas pokona mah diteng ku aing pasti ka baralong sangka teh nya aing pasti manatau ka baralong ka si agir dua anu ka masih kanyut leuheung mun baleg mun arusaha rasakeun untungnya aing hendak habis apa kemarin bisa anu ya aing baiklah mana ieu bah ge bagede eta mah panis tak teuing aing teh sangka teh nyaho kitu ku aing dilabrak ku aing kumaha ade bawa ka nyanyi kumaha teh nyusul eta mah nyusul mereka mun nyusul ka dieu bilang teh kayak tuang teh geus ayo apa lah bang. Gemes lah kasalaki hayang ngagayem kana hulu kanyutna pasti denan si eta teh bakal nyalayaran balong pos cara cingun melak lauk sakali ge wadis hayu ngalaw usik di aralaan mana kitu saja ya kapalong kemarananya untan barurungnya antam dia asli euy kawas kanyut mana nya euy yang rumputna euy sayur ieu senal aing sangka teh nyaho aing heuh apa namanya aing mah ge mah sia apura apuranya telat naon aing gablek salaki barurungnya anak teh Allah eta pamawana ka dia dirurun apuranya nih apura anak pegawean hayo siapa cacingan hayo we ngaraan lauk sakit di alaan ampun ampun aduh turun mah
Asa kabina-bina sia teh rasa balik turun. Awas sia. Mau bisa nyengcrek sia. Turun. Kalau mana haus sia. Sama aluk mas sia teh. Bisa nyengcrek sia. Turun. Malah bangor tuh. Mana sih ge benih aluk batang budak keur tatangona. Balik, usaha ka itu sangat suluh aluk mah. Harap su aing makayem teu kuat potong di mah ngeuskeun. Sia balik. Aduh. Asa kabina-bina teuing. Ngalah suluh aluk mana naon kokore di pikiran. Aing lamun nyampur di salaki aing. Awas ya. Nah balik.